Ya ieu na mama teh aku goe kanden sagala rupina. Nya abah. Mohon abah. Ari enden ngartin teh siapa ngomong. Henteu mak. Aduh aing mah tong boro-boro enden. Mage pamajikanana teu ngarti siapa ngomong ke enden. Kurang-kurang nama mage geus panas kana sirah. Ngan kumaha teh diheueukeun we. Cek ma iti harta bejeng seuri ka urang. Geus kitu mah atuh urang teh buru-buru pamitan ti ma iti jeung ti Abah Wiranta. Tur tangaleos ninggalkeun ranjeuna. Gejelik urang turun tina Kobutri, tuluy urang leumpang kaluarkeun. Agedik urang rada gancang hayang buru-buru kaluar ti terminal kebon kalapa. Teu disangka, teu dinyana, teu diduga gok atuh jeung Mang Akim tur teh jeung Mang Acep nireuwas urang ka Cidah. Sebab urang kertongoy tur teu nyangka maranehna bakal aya di tempat eta. Urang ngaraneg tur melong ka Mang Akim jeung ka Mang Acep, bari pok urang cumarita. Nini dari ieu, ka mana ka lembur Mang? Lain deh nampura ieu nya. Mang boga urusan jeung Deni anu can rengsek. Naon deui itu Mang Acep? Mang Akim, naon deui jeung abdi? Punten Den. Hakim Jong-un moal nyusul-nyusul Deni lamun teu daya urusan. Nya Mang jeung abdi urusan naon atuh ayeuna Mang? Mang salah keluarga negara yang baik. Mang katitipan ku Adang. Cek Adang midawuh ka Mang, Kim, Omat, loket di Deni cokot. Namun kumaha ieu Deni jeung tetangga model kieu kalakuan. Deni secara tidak langsung ieu menyelangsarakan Hakim Jong-un Den. Cek Mang Akim harita bejeng pepeta, terutama Mang Acep oge nyusul tepus caritaanana. Den, sok kadekeun lah eta loket anu Mang. Mang teh loba urusan Den ka kitu ka dieu. Pina kudu nyiksa Mang di dieu ayeuna Mang minggu-minggu. Ayeuna geus panggih moal dibikeun keneh. Tulungan Mang Den. Punten Den, Mang dek nanyakeun ka Deni anu jelas pisan. Salila ieu. Punten. Deni asa berpihak di Batur daripada berpihak di Tri E, khususnya di Hakim Jong-un, di Acep. Padahal Deni kan jeung Mang tetangga dekat kan Den? Nya Mang abdi ge apal. Abdi jeung Mang tetangga jeung Mang Acep oge tetangga. Meureun Deni Mang ngabogaan dendam ka Mang. Basa urusan tiela 50.000 teh meureun Den. Oh henteu Mang. Abdi mah teu dendam ka jelema. Eta masih dibebaskan ku abdi oge, malah abdi geus poho. Nya naon atuh Den? Cek Mang Acep pinuh kapanasaran nanya deui ka urang leuwih tandes. Mang Akim oge nemrong terus nyusul tepus ceritaan anu tadi. Punten. Deni kudu balaka sangkan emang henteu suundon Den. Sebagai warga negara yang baik, sebagai tetanggaan yang baik, Deni kudu terbuka, open Den. Numutkeun sejarah di Amerika. Geus Kim tong ngomong sejarah. Sok Den naon jawab Den. Cek Mang Acep pareta bajeng nunjuk ka urang. Ku urang atuh dijentrekeun jeung dijelaskeun ka maranehanana unek-unek dina hate salila ieu. Kasieun karempan kahariwang nu kapikiran saban poe pok we diomongkeun ku urang ka Mang Acep jeung ka Mang Akim. Kieu Mang sabenerna mah. Ditiela keneh abdi urusan eueuh persoalan jeung Mang. Aya kateungeunna abdi ka Mang Acep. Encan oge ngadange penjelasan ti abdi. Pas di rumah sakit Mang Acep nyebutkeun yen abdi gara-gara ieu kabehanana. Jeung cenah cek Mang Acep si Uten ditabrakeun ku abdi ka batur, ditumalkeun ku abdi ka batur. Eta kan Mang geus nuding ka abdi. Abdi teu ngeunah Mang ku Mang sabenerna mun kitu eta bahasa. Lain bahasa kolot sabenerna kitu teh Mang. Punten Den. Eta dina kaayaan kondisi Acep keur emosi Den. Nya Mang. Apal abdi oge. Tapi kan ya abdi ngajawab Mang. Karena naon nu ditanyakeun ku Mang Acep. Oh, sumuh. Terus kumaha Den? Terus Den nu kaduana. Nu jadi kapikiran karena diri abdi ngajung jurigan karena pikiran abdi ngajung jurigan karena hati abdi kasieun karempan kahariwang. Ucapan Mang duaan keneh panti heula ka abdi. Punten, Mang nyereus naon kali ini? Tuh, Mang kan poho karena segala rupa diomongkeun ku Mang.
padahal eta kasihan ke abdi kariwang ke abdi nu ngajung jurigan kena hati abdi salilana tepikeun ka abdi wani calota ka Mang Acep jeung ka Mang Adang jeung ka Mang Akim. Buku basa buku carita buku pandeungeul abdi ka Mang Acep oge hampura geus dilakukeun sawaktu ti heula ku abdi ka Mang Acep. Naon atuh Den? Naon Den? Sok ucapkeun ka Mang. Bisi Mang Poho kan wajar sebagai manusia Mang Poho nya Cep. Nya, naon atuh Den sebenarnya? Nya eta ucapan Mang Duaan anu ti heula nyebutkeun. Ini nung bapa abdi kakak diancam ku Mang, nung harti inung bapa abdi bakal dirogah ku Mang Duaan. Semalah kan cek Mang keneh, ieu di lumur batur. Tapi Deni boga keluarga. Ta eta merupakan ancaman ke abdi. Bejeung abdi salah naon ka Mang. Geus dijelaskeun ku abdi leuwih ti heula. Basa abdi kalemur apal pancak abdi segala rupana. Tur tak apal abdi geus uturna budak Mang Acep, tapi budak Bumirda jeung Pak Hadi, tapi abdi teu ngomong ka aranjeunna. Nya geus Den. Kieu we timbang main namanya. Mang aku salah segala rupana. Mang janji ka Deni. Sagala ieu urusan Mang moal mamawa urusan keluarga Deni. Inung Bapak Deni ku Mang moal dibawa. Cek Mang Acep na waktu hari teh jeung ngasongkeun leungeun ka urang. Turut orang teu yakin ka Mang Acep lamun teh mah ucapanna eta bener sebab Mang Acep mah menit ganti saja merubah. Punten Den. Hakim Jong-un jadi saksi. Lamun inung Bapak Deni ku Acep di kumaha hakim bagianana Den. Cek Mang Hakim jeung nepak dada. Nya teh kitu mah dagorna sagedeng didisi percaya ka abdi. Ku abdi cokotna loketna, tapi kunci mah nya eta di Pak Haji. Punten Den. Mang gaduh urusan deka Jakarta ayeuna. Dek nganterkeun mobil Bumirda garapan si Adang. Anu kuncina di Deni. Ayeuna si Adang geus di Jakarta. Tah si Adang widawuh ka Mang. Im, cokot kunci di Deni mobil anterkeun ka Jakarta. Punten kada aya Den kunci mah. Ayeuna mah urang mah sebagai netral Den. Sok we ayeuna mah kieu lah tong loba dongeng. Loket si Adang ka Mangkeun, kunci ka Mangkeun. Heup Den, tong urusan deui jeung Mang jeung si Acep. Tak kitu Den kayang Mang mah. Geus wae nama Deni tong urusan deui jeung Mang. Mang mau ngaguna sikap ka keluarga Deni, Mang mau ngaganggu ka keluarga Deni. Ana mah kitu we, kadekeun kunci, kadekeun loket Mang. Mang da ka mana eta mah mobil urusan Mang Den. Tapi masalah mobil mau amikeun Mang, sampai teman di Pak Haji Hamid sok Mang ka Pak Haji we. Nya tapi ka Mang bakal disusul eta Haji. Nah mobil mah kudu beunang. Da eta mah mobil tanggung jawab si Adang, lain tanggung jawab Deni, lain tanggung jawab si Haji. Cek Mang Acep adita tegas pisan ka urang terutama ayeuna semu galak. Jeung ngarepkeun jika nama kendaraan eta dibawa ku manehna ka Jakarta.